Aduh, ya damal kamana itu gaduh pada melar teh hese ada menangan pada melar teh. Nya mantak mak neangan rek dahar naon beas geus beak, nanaon geus beak. Ayo mama. Mohon mamahnya. Panas-panas ke kali ya mah. Pakai payung. Ayo iya ya. Mau ngelu gawe ya bos. Gawe. Oi. Tapi ya, tapi ya tahu onam urang teh membutuhkan kene. Sakirana aku nganu nyaho lapanganna. Kumanya ya. Tarima bae gitunya. Aya kene yang bener. Nah, iya teh. Dah iya teh kuduna teh barari saka hari ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. متقين في جنة والنهار في معد صدق عند ملك مقتدر صدق الله العليم. Nyantos neng bisa istirahat ke suami. Geus balik. Enggak neng. Mana duitna? Ya gawe karena sapoe. Beraku geus dibere duit. Ari AA, beas geus beak. Nanaon geus beak dahar naon? Ngopi jeung ngopi wae. Duit tadi teh dibelikan ka kopi siga namanya. Henteu imana di dapur tadi. Kumaha ek dahar jeung naon? Kayaknya dibere duit mah gawe geus dilama. Kege wae gitu tadi. Tiket iraha tunggu duit, parusing mah. Duh, eta jelema marara. Nana ta. Saya nanda di dia. Di sahanya nendang ka kalian dinya. Nah, kade. Aduh. Nanti. Yo kade. Sing jadi euy. Ini ayo kan. Tolong. Aduh. Saya nyari teh. Aduh. Ayo lempang teh make panon coba ninggalin teh. Pura beting teh. Bener. Kopi ibu miskin sebenarnya. Teh. Nah. Lu tadi lah, Bu? Iya. Cangkeng. Iya. Nah. Ampun ya, ampun. Aduh. Mantak lagi jenggal dipakai apaan ayah Dikumbah pemajikan dan garing hujan. Oleh Pemuda PRT kemana ya? biasalah jalan-jalan we PRT. Lain itu panganten anyar tapi gua nanti sedikit nih. Pulang. Sok ngobrol. Aduh. Ya biasa PRT ya teh. Hari strom ka imah sok harum sih wae PRT. Ada najan. Da kudu hayu nama zamana keur kieu jangan pagawean we hese nama. Tah. Jadi kudu sabar sudah. Terus nama ulah loba di pikiran kun bae awewe mah handatna. Nu penting mah si Ujang kudu ikhtiar kumaha carana gitu nya. PRT. Gitu. Sok bisi rek dituluykeun ka mana bangrangkeun ulah di ingu ka pusing mah diceun naon ingu ka pusing manuk ingu mah tuh was teh Monya PRT-nya. Aduh. Bari ka ditu heula nya PRT. Ayo mangga. Ayo. Kade hati-hati di jalan. Lain ieu teh kumaha keamanan di lembur urang. Aman. Bagus. Bisi kitu aya kejadian naon ulah kongsi kap colongan Tenang. bagus Hansip
Benar. Yang sedang viral. Benar. Viral hancur. Enak ya. Jam seberapa nanya? Jam 10. 10 naon? 10 wengi. Oh, wajah nah berarti keliling Riset teh euy. Geus kenan tukang pijat di jalan sugan aya. Heeh. Nah, enak uang keliling deui. Yuk ah, Sabab kewajiban. kade gajina naikkeun. Kalem THR hayang di. Iya. Sabaraha kali lipat jadi Ting manten urang. Tuh, Bener lah. wah di itu lah. Yuk. Ayo Gusti mah parusing. Poe ieu gawe, kudu poe ieu dimnang duit. Ada kumaha. Halo. Jeung sarepitnya jelema teh. Hayeuna keur ulang bae teh. Tuh, berparusing wa. Mani eueuh batur yang luak lieu kadi tu eueuh sasaha pengen aya nu keur ngahulang bae. Ai kitu aya naon ngahulang. Aduh, Panganten. parusing wa di imah teh. Kusuk naon? Pagawean kakara digawe tadinya. Heeh. Mending tebak kamenta awewe teh. Adatna awewe. Da urang ngomongan bogoh. Nah, yang mau gerah mikir. Jalan mah loba. Jalan kumaha wa eta? Nah, itu. Hayang wa lah. Ulah menyaho duka mana bae. Duka eta pokona mah aya bae loba. Nya, men teh hiji wa jalanna. Jalanna. Kajen jalan tere. Ya, leuwih tere mah nya leuwih alus wa lah. Kumaha wa? Nanti sampai keluar di beran alamatna. Siap wa lah. Siap. Siap. Moal kaduhung. Walah, Siap bae siap. Kayak ku Uwa diberi alamatna, datang ke imah Uwa. Ulah pusing, jadi lalaki mah siap dabangan orang boga ayang boga buat di rumah tangga. Ulah melah kayak ku Uwa diberi. Di kanu mana kan milih. Baru mana baik lah penting tereh wa. Pada kade apa majikan teh kumaha duk ngobrol moal. Mual kitu nyawanya. Ya terserah eta kumaha si anta. Ngobrol itu. Nah terus lah teh kalimawanya. Ya, kita suana dekat itu untuk neang incu. Mohon lah, mohon. Yuk. Nuhun wanya. Kita datang bekawanya. Kayak datang lah. Yuk. Dewa. Sampurasun. Rampes. Aya naon jang sok. Yuk dah. Aya naon jang sok. Udah ngomong ke Abah. Iya, Bah. Kumaha Jadi kurang teh parusing bahnya. pusing kunaon. Hoyong hidup tiga batu, Bah. Anu sagala aya. Berarti inti nama hayang beungat. Mohon, Bah. Tapi ieu resikona berat ya. Kira-kira nasi Ujang sanggup nanggung resikona. Sanggup, Bah lah. Bener pikiran heula ulah asal sanggup bae. Nyesel deh. Pas lah Bah sanggup. Sanggup. Dina nyumponan syaratna. Sanggup, Bah. Bener. Jamu nyesel. Moal kaduhung. Moal, Bah. Moal hanjaka. Moal. Tapi nya kudu bari jeung usaha istiarnya. Si Ujang kudu tapak di hiji leuweung ke ku Abah dituduhkeun.
Nah, ayeuna pikeun ngenalkeun kalau aya di dituna si Ujang saeutik gedena ku Abah kudu dirajah heula nya. Nuhun, Bah. Sok. Maju ka dieu. Nah, geus. Ayeuna si Ujang geus boga pamajikan acan. Tos, Bah. Ulah balik deui ka Umi Ujangnya. Langsung di dieu ka beulah kulon tuluy ngetan ke aya tatangkalan gede di dinya si Ujang tapak di handapeun batu. Omat bakal loba godaanana. Si Ujang kudu kuat. Lamun si Ojang teu kuat ngelawan godaanana bakal cilaka. Nah, nya Iya, Bah. geus ayeuna mah jung geura mangkat dibantuan ku doa ku Abah di dieu, direkes ku Abah di dieu. Jung. Matur nuhun, Bah. Jung. Halo, Dep. Oi, Ieu awat aya rezeki sih, komo kopi Mas Garis. Eta tak kopi ngan ieu teh kokoloyongan, ieu nu boga imana ka mana motor duluannya. Aduh. Sip. Ai pulah wetan tadi aman di situ. Aman. Oh, tunggu. Ayeuna. Aduh, eta rek kokoloyongan, ieu nu boga imana ka mana nya motor di luar bae. Ya, teh. Udah bagus puting waktu poho di temu jam. Ada. Woi, sana naon? Masih kau lebat. Bukan. Tolong. Ayo dekeun teh mere lampu asar. Ayo. Aduh. Eteh buka gabah lu ayo. Kumaha sip. Kumaha aduh. Oh, saya teh euy. Kebelah mana tadi koloyongna? Kembali itu juga nom, teh. Katampona awe lalaki. Lelaki juga nom. Bawa Ayo, kontrol. Ayo, kada ya keamanan kudu lebih ketat geus ieu mah.